Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu wadia bala dongeng para mancowar salam dunya di mana wae ayana. Alhamdulillah tiasa tepung riung mungpulung deinya di acara dongeng di Kandaga Mancomania, tempat ngadarpongna para mancowar salam dunya. Sahur disarangan deui sahurna ku dongeng akinya dina jejer lalakon Dedemit Pasir Iblis episode anu katilu. Ieu dongeng teh mangrupikeun terasan tina dongeng Jawara Gunung Salak, nyaeta serial silat Wiratama si Jawara Bajigur Sakti. Kumaha terasana ieu lalakon? Urang Bandungan wae sakarap deui nya sasarengan pamiarsa. Mangga anu nembe gugah anu bade masak bade ngahaneutkeun rencang sang watanapi bade nyangu deui nya. Siap-siap disarangan ku aki. Mangga sahur anu bade tuang sahur atuh mangga. Pamiarsa sadayana, mugi-mugi sadayana tetap dipaparinan kasehatan lahirna sinareng batina, dijembarkeun manahna, digambilkeun rezekina sarta ditebihkeun tina marabahayana. Amin ya rabbal alamin. Kangge anu nembean pisan manco, nembean pisan ngadengkeun, mangga ulah asa-asanya kantun di subscribe wae, ditoel palebah tombol loncengna supados aya notifikasi upami aki naraskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayanan parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki. Waluya dongeng Sunda, waluya kisunda urang ngamparkeun deui sama kawitanana saur ahaya cikopi panasna supados henteu ngalendruk ngantuk atawa nundutannya. Parsa makna saur kopina mangga kaparayun sadayana prung Poe-poe pamustungan pikeun anjeun ayeuna teh iblis janam, cek salah seorang jawara anu ngepung si iblis culik orok. Anu bener. Si iblis kalah seuri mureleng ke arah jawara nu bieu nyarita, sinar biru sorot panonna mancarkeun kekuatan gaib. Ka dieu ngadeukeut, cek si iblis ka si jawara. Si jawara nu bieu nyarita ngarasakeun sirahna ngadadak lungleng, panonna neuteup kana panon si iblis jolep bae kasadarana teh leungit. Gancang ngadeukeut. Kadenge deui sora si iblis nyarita, si jawara bari jumarig jeung ngalengkah ngadeuketan ka si iblis. Panonna neuteup kosong kawas anu teu eling. Para jawara anu keur ngepung olohok bari jeung bingung naon anu bakal dilakukeun ku si iblis, sedengkeun si jawara anu di geroanana terus ngalengkah kawas anu disirep. Jawara hate emas jeung jawara abok silih pelong terus bareng ngagero. Elmusir, mutenong, dirgawirya. Gancang ngawatek aji lodaya ngagaur, jawara hate emas nyalurkeun tanaga cerona kana bahamna. Datingaleun jawara abok ngawatek jeritan setan mabok. Bari ngagajreng maju jawara hate emas ngagaur tarik kitu oge jawara abok ngajerit mani melengking. Gauran jeung jeritan dua jawara sakti teh ngabuyarkeun pangaruh sihir si iblis culik orok. Iblis culik orok teh nyangka lamun elmuna bisa dilawan ku dua jawara nu harita maju narajang ka arah dirina. Kakarak harita manehna manggih lawan bisa lumayan berat karasana. Hiuk sok perep katu jawara hate emas ngadius tarik ngarah kana dada kenca si iblis culik orok.
Sedangkan ti gigir ulah kenca jawara abok ngababukeun kendi beusina ngarah kana sirah si iblis. Tarajang hebat kedua musuh sekaligus. Si iblis teh gancang ngalabukeun dirina ka handap, hiuk-hiuk plos-plos serangan dirgawirya jeung jawara abok teh poos. Si iblis bari nahan awakna ku leungeun kenca, awakna teh muih ka luhur bari dua sukuna mata sekaligus ngababad kana carehamna dirgawirya. Jeung jawara abok anu ngahurupna. Jawara abok bari jeung reuas ngagerakeun leungeun katuhuna kendi nyamber pikeun mapag babadan suku lawan. Sedangkan jawara hate mas nakis ku leungeun kencana ngagunakeun tilu parapat tenaga jerona sabab manehna apal. Lamun musuhna kali ieu teh mibanda tenaga jero anu luhur. Sewuk dides. Awakna jawara abok ngadayagda ka tukang aya kana tilu lengkahna. Jawara hate mas oge kadorong mundur dua lengkah beri leungeunna karasa nyanyautan. Sedangkan si iblis culik orok awakna ti banting kana lemah tapi gancang manehna ngajanggelek kudang deui. Jawara hate mas jeung jawara abok langsung nyebrut deui narajang ka si iblis culik orok. Dua jawara sakti teh ngahujanan si iblis culik orok ku serangan-serangan hebatna. Di huruf keduaan bari ngagunakeun jurus-jurus mati. Si iblis kadasak mundur. Manehna ukur bisa gulak-gilak bari cingcat nyengkahan gempuran jawara hate mas jeung jawara abok. Geus menang 20 jurusna, si iblis didesak bebeakan ku jawara hate mas jeung jawara abok. Nu antukna dina jurus anu kasalikur. Si iblis teh geus teu bisa nyingkahan deui serangan musuh. Anu beuki ka dieu beuki tambah gancang. Tenggelan sapu jagat jawara hate mas sarta babadan kendi beusian dilancarkeun ku jawara abok ngagunakeun jurus dewa mabok mepeus keuyang ngajebrod kana dada kenca sarta sirahna si iblis culik orok. Si iblis culik orok awakna macelang aya kana tilu tumbakna tapi nu matak helok pikeun kabehan. Anu aya di dinya si iblis teh gancang hudang deui bari awakna teu cecel bocel. Henteu lecet-lecet acan, teu bared-bared acan. Waduk gening si iblis teh bok. Ayo urang gempur deui atuh. Batur, serbu oi. Cek jawara abok bari miheulan maju deui ka arah si iblis culik orok dituturkeun ku jawara hate mas. Puluhan jawara anu sejena babarengan melu ngarepuk ka si iblis. Puluhan pakarang suat siat but-bet ngahujanan sakujur badana iblis culik orok. Dina hal ilmu silat masih iblis teh teu sakumaha hebat. Jurus-jurusna masih kaimbangan ku jawara hate mas sarta jawara abok. Tapi digempur kuduan ge si iblis teh teu bisa kadasak sarta beunang kateunggeu. Atau komo ayeuna mah salian kudu nyang hareupan jawara hate mas jeung jawara abok teh si iblis oge kudu nyang hareupan puluhan jawara anu samapta nyarekel pakarang can katambahan ku ki selangkit mang jarwa sarta uget anu pangabisana oge lumayan luhur. Pemirsa sadayana di studio Mancomania kiwari hujan ageung. Disabudereun akinya punten bilih rada ngaguruh ieu teh beksona. Urang teraskeun dongengna pemirsa. Sababaraha kali harita si iblis ngajungkel sarta macelang badana kahanca ku pakarang sarta tenggelan para jawara. Tapi ku sabab awakna weduk sarta boga ilmu hideung, iblis culik orok teh teu kunaon-naon. Manehna pasti hudang deui bari teu cecel jeung bocel. Sakabeh panarajang pakarangna para jawara hiji ge teu aya anu karasa. Ukur tenggelan sarta panarajangna jawara hate mas jeung jawara abok
anu karasa rada nyeri ku si iblis teh. Kitu ge paling-paling manehna ukur muringis. Saterusna mah biasa dewe ngalawan kanu ngarepukna. Si iblis apa lamun manehna kudu ngalumpuhkeun heula jawara hate emas sarta jawara abok pikeun muka jalan manehna nyalametkeun dirina tina kepungan para jawara. Sawaktu jawara hate emas jeung jawara abok narajang deui bebarengan ka dirina, si iblis tengah haja nunggu datangna serangan. Manehna teu inca balilahan, tanaga jerona dipusirkeun kana dua pereupna. Jawara hate emas anu ngadiuskeun tenggelan sapu jagatna, kitu oge jawara abok anu ngahembatkeun kendi beusina teu nyangka lamun si iblis keur nungguan maranehna pikeun ngadeukeut. Sawaktu apal lamun si iblis teu ngejat pikeun nyingkahan panarajang maranehna, jawara hate emas jeung jawara abok geus teu bisa narik mulang seranganana. Sajengkal deui pereup jawara hate emas bakal ngahancak kana dada si iblis, kitu oge kendi beusi bakal ngajebet kana hulu angeunna. Si iblis culik olok langsung ngablesurkeun dua pereupna ngarah kana dadana jawara hate emas jeung jawara abok. Hiuk wut-wut sewuk-sewuk geduk cidak cebrot kebro aduh awak si iblis culik orok deui macleng ka tukang dada sarta angeunna karasa seueur tapi manehna gancang hudang deui. Sedengkeun jawara hate emas jeung jawara abok bareng ngagero ngagoak awakna ngacungkel ka tukang bari dina bahamna nyebrotkeun getih seger. Dadana karasana rujad. Dua jawara teh gancang sila tuluy nyalurkeun tenaga jero sarta hawa murnina pikeun ngubaran tatu di jerona. Serang terus, gembor kiselangkit anu ngagero tarik bari maju pangheulana dibarengan ku Mang Jarwa sarta Uget. Pereup kiselangkit ngatius bangbaraan ngarah kana dada si iblis sedengkeun bedogna Mang Jarwa sarta Uget ngabeset ti gigir rek megatkeun cangkeng jeung beheung nu jadi lawan. Si iblis teu ingkah sawaktu pereup kiselangkit ngageduk kana dadana. Si iblis gancang males ku cakar katuhuna hiuk beut. Ayo kiselangkit ayeuna menu ngagoak. Manehna gancang mundur, pipina karasa panas sarta perih tina tatu tapak cakaran si iblis ngabrebay getih seger. Hiuk hiuk krang krang bedog Mang Jarwa jeung Uget ngahancak kana sasaranana. Tapi bedog deh kawas ngahancak tihang beusi. Si iblis muterkeun badana bari suku katuna ngababat kana cangkeng Uget sarta tuluy ngajejak beteungna Mang Jarwa. Sok cedak geduk aduh Uget ngabangkeung cangkengna karasa asa potong. Sedangkan Mang Jarwa mah leuwih parah. Sabab awakna macleng saterusna nabrak ka kiselangkit anu kepala desa Cariu teh jadi labu. Patumpang tindih jeung pamungna sorangan. Dua jawara maju bari bareng nojoskeun pedangna sewang-sewangan kana dadana si iblis culik orok. Diserang kitu si iblis ukur seuri, dua leungeunna sakilat newak pigelang lawan anu nyekel pedang saterusna dicentokeun sakaligus. Atuh puguh we duanana jadi nolonyong ka hareupeun si iblis culik orok. Hiuk wut wut jereb jereb. Dua curug si iblis culik orok nobros kana ti koro dua jawara. Dua jawara langsung ngajengkang ka tukang tiwas dina kaayaan ti koro anu bolong. Sanajan bari jeung rada gimir, para jawara tetap maju ngahurup ka si iblis. Si iblis sabaraha kali ngacungkel kababad sarta kakadek ku pakarang-pakarang para jawara. Sawaktu manehna keur nangkarak puluhan pakarang datang pikeun ngarecah awakna, tapi awakna si iblis ngadadak miheulaan ngablesat ka luhur cle manehna nangtung dina hateup hiji imah.
Panonna nu ngempur hurung teh neuteup ka sakabeh jawara anu harita aya di handap. Kunaon maranehna rajang kaula ngagunakeun orai, cek si iblis. Para jawara bingung ngadenge caritaan si iblis, tapi sawaktu para jawara mariksa pakarangna anu dicekel teh geningan lain pakarang tapi orai badag anu huluna celenge. Letahna lelan siap pikeun macok ka para jawara. Atuh puguh we para jawara teh langsung ngalung-ngalungkeun orai anu dicekelna. Tapi sawaktu orai ragrag kana taneuh, orai teh rubah deui jadi pakarang. Tapi para jawara saurang ge taya nu wani pikeun nyokot di pakarangna, sabab sieun sanggeus dicekel engke rubah deui jadi orai. Maraneh teh nyang hareupan saurang iblis raksasa anu jangkung badag. Sada bakal ngaleg-leg maraneh hirup-hirup. Kadenge deui si iblis cumarita. Ngadadak dina tetenjuan para jawara di hareupeunna teh ngacegah hiji iblis raksasa anu buadag ka cida ngacungkiring. Panonna anu moncorong biru neuteup ka para jawara bari bibirna rentul ku sihung anu ranggeteng sarareukeut. Para jawara ting garwak ting koceak satameh kabeh mundur. Untungna jawara hate mas sarta jawara abok geus pulih tina tatuna. Duana ngagaur sarta ngajerit deui ngaluarkeun pangabisana. Lalaunan iblis raksasa teh ngaleutikan deui saterusna pulih deui kana wujud aslina. Ulah nedup kana Panonna tapi tarajang Panonna nya, cek jawara abok anu loba pangalaman sabab manehna mah purah ngalalana sarta pernah ngadenge kalemahan ilmu sihir samodel kitu. Para jawara anu dipimpin ku Dirgawirya jeung jawara abok ngarepuk deui bae si iblis culik orok. Ayeuna mah meh hampir sakabeh serangan para jawara teh ngarah kana Panonna si iblis culik orok. Si iblis culik orok ngagebeg reuwas sabab teu nyana lamun musuhna apal kana kalemahan dirina. Manehna terus undur-unduran bari ngahalangan Panonna ku leungeunna. Dina hiji kasempetan si iblis culik orok newak salah saurang jawara saterusna awak si jawara diputer-puterkeun ka arah anu ngoroyokna. Adu nu ngahurup malundur da bisi panarajangna keuna kana baturna sorangan. Blower si jawara teh dialungkeun ka arah anu ngahurup bareng jeung eta si iblis ngajorelat lumpat mabur ninggalkeun kalangan. Udag batur, udag, cek jawara hate mas bari pangheulana ngablesat lumpat ngudag ka si iblis culik orok bareng jeung jawara abok anu sarua ngolebat ngudag si iblis. Kiselangkit sarta para jawara ting bareretak lumpat milu ngudag ka si iblis culik orok. Si iblis culik orok teh geuningan mibanda ilmu lumpat anu hebat. Sakitu jawara hate mas sarta jawara abok ngerahkeun sakabeh kamampuan lumpatna. Tetep teu bisa nyusul ka si iblis. Ukur bisa nuturkeun di satu kangeunana dina jarak 20 tumbak. Sedangkeun Kiselangkit jeung para jawara sejenna mah tinggalin jauh di tukang. Si iblis lumpat gancang dina galengan pasawahan di sisi lembur Cariu. Sakitu galengan rumpil sarta heureut tapi si iblis meleteng lumpat kawas di tempat anu lega sarta rata. Wok, si setan teh ilmu lumbatna hebat euy. Ayo gancangan lumbatna, cek jawara hate mas ka jawara abok anu lumpat di sagigireunana. Pogo ieu ge geus dibalapkeun, geus digaskeun ieu ge. Tapi da geuning teu daek kaberik bae. Walon jawara abok bari napasna mimiti ngahegak. Si iblis terus lumpat tarik ninggalkeun lembur Cariu. Jawara hate mas jeung jawara abok terus nuturkeun di satu kangeunana. Sawaktu si iblis asup ka hiji leuweung, jawara hate mas jeung jawara abok ge milu nuturkeun asup ka eta leuweung. Dina kayan kitu curelat kalayang cle aya nu datang kasih si leuweung.
Si horeng mah saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum. Leungeun kencana ngelek boboko, sedangkan leungeun katuhunna nyak lanyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Eleh pamirsa punten nya. Bade saur heula akina sareng ibina. Duwi ka dieu heula dongeng nanya. Sok bilih bade saur sareng ieu tah aya kerecek tutut ibi teh ye. Pais impun heuh. Aya ieu deui dieu pais peda. Sok mangga bilih palae mah kangge saur. Raos geura pasakan ibi mah nya. Pohara pamirsa. Dede. Ujang norojol bisarwitina pamirsa. Kukituna urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu lalampahan Wiratama dina lakon Dedemit Pasir Iblis. Cag urang teuleun heula di handeulem sieum geusan sampeureun, urang tunda heula di hanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui di bagian anu salajengna. Hatur nuhun ka sadayana para mitra kaum dangu, para mancower di mana wae ayana. Anu parantos subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng akinya, tetap ngarojong, ngadukung, oge ngadangukeun dongeng Sunda. Ayeuna mah akina sapertos biasa bade maosan heula nu tos lebet dina komenan, ngawalonan oge nya. Aya saha we urang buka heula. Aya Kang Ade Sukarna ti Cicadas Bandung Mancotras ki sumuhun atur nuhun Kang Ade. Aya putra kadua manco ngabuburit ti Ciamis, mangga. Desa Adeli toge satya ngadangukeun teh Nuraini Silvina Dewi. Alhamdulillah ki hadir terasa ki sok sanos tadala teh anu pisami-sami teh sawios. Mama Andri Maulana Karawang alhamdulillah hadir manco ki sumuhun atur nuhun mama. Kita oge teh Eni Suhaini nya ti Batamna hadir manco tras. Aya teh Suliani oge ti Jeddah manco. Aya Kang Jai Sumperna Jakarta Timur manco tras. Waalaikumsalam rampes amin pidoana ki waluya dongeng Sunda waluya ki Sunda waluya. Aya teh Rina ti Oman wilujeng enjing manco war salam dunya Oman Satya manco. Teteh Lia Yulan dari Bawel oge hadir enjing aki Taiwan manco, mangga atur nuhun. Kang Prabu Arjuna ti Palihan Banjar hadir nyakseni tras atur nuhun kitu oge. Kang Ausuman ti Pogot Meneko sauna di Palihan Garut. Teh Linda Imut oge manco di Palihan Bandung. Teh Intan Tamadani Pogot Kang Wiratama sumuhun. Teteh Tami Maliha oge Pogot Ciamisna. Aya Kang Setia Budi ti Tasikmalaya manco mania Tasik hadir tras kitu oge. Teh Yulinda Belia saminya di Palihan Tasik. Kang Ade Suryaman hadir ti Karawangna, tur nuhun. Kang Asep Suherman di Bekasi hadir manco. Waalaikumsalam rampes salam atas medar di carios Dedemit Pasir Iblis. Hatur nuhun ki mugi akina aya dina kawilujengan sareng kawalian amin amin ya rabbal alamin. Ipa aja hatur nuhun dongeng enggal tos medar di Tasik hadir sami-sami. Mana waalaikumsalam alhamdulillah masih tiasa manco di waktu sahur, mangga dilajeng dongeng naki prung di Palihan Sumedangnya. Kang Agus Wadiningrat assalamualaikum ki sahur manco di waalaikumsalam, mangga sahur heula. Salaur nutacan sahur siap-siap, mangga salaur. Assalamualaikum ki Asep Saipullah ti Cibuntu hadir manco prung tah raos. Waalaikumsalam Kang Asep, wayah kieu tahu Cibuntu. Panas-panasnya sareng sangu haneut-haneut pedo pokona mah. Pamirsa sadayana anu mika cinta kana dongeng Sunda sakitu heula panginan pedaran dongengna Dedemit Pasir Iblis bagian anu katilu. Akina mit mungkur heulanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.